Hayu ah besti ayeuna mah urang oseng paria yeuh tingali boga paria 2 siki ieu teh besti diasakan we daripada peot diteuneunna kulkas wae. Sok ayeuna mah asakan besti tuh. Da ieu teh nu beukieun paria teh ngan indung manehna hungkul besti nu lainna mah teu beukieun ieu teh besti da cenah pait cenah. Naon cenah sayur nu teu pait oge nan loba cenah. Da ieu teh diuyahan besti ameh tong pait teuing ieu teh tuh. Dikulah galeh we si uyahna teh bae antepkeun we besti didinyakeun heula ayeuna mah cua ngeuretan we bumbuanna besti. Da mun masak paria mah besti tuh meh tong pait dibere uyah heula cenah saeutik eta ge tips ti batur nya nempo ti batur. Tuh keuretan we si bumbuna teh besti ayeuna mah. Sok tuh tinggal dibilas we besti tuh dibilas make cai tuh 10 kali ngabilasna oge besti tuh. Meh tong pait meh bersih besti tuh. Geus kitu mah besti tinggal tageunkeun we katelna besti sok asakan ayeuna mah bumbuna besti tuh. Minyakan we bumbuna asupkeun tah si bawang meureum jeung bawang bodas biasa besti ah. Tong bosen nya besti nonton videona da ieu mah da pagawean sapopoe besti daripada nganggur ge ngajieun video besti lah. Tuh bumbuan we. Tuh ieu mah asak besti sakedeung deui oge tong lila teuing nya besti tuh geus asak jait we besti hayu ah nuhun tos nongton.